Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Neng Asri. Hoyong wawancara ka Ibu. Mangga naon anu bari diparoskeun? Asli hoyong wawancara ngeunaan virus corona. Janten pusat perhatian dunia ayeuna. Naon hartina virus corona? Virus corona teh tina bahasa Latin. Corona teh kroon nyaeta mahkota. Jadi upami Neng Asri ningali virus corona angin mikroskop, rutina teh mirip-mirip mahkota. Di mana virus corona asalna? Asal nama salu ilmuwan mah di negeri Cina, di kota Wuhan. Saha pasien nu kahiji nu katepaan corona? Teu terang sahasana Neng Asri atau sumebar we kitu. Iraha penyebaran virus ieu ditentuan? Ibu ge teu yakin iraha-irahanana teu pasti. Aya nu nyarios sasi Mei, sasi Juni, duka teu terang, teu pasti. Kumaha virus corona tiasa dinepangkeun? Tiasa ditepakeun tina bersin, tina batuk ge tiasa. Kunaon kedah ngalaksanakeun social distancing? Eta mah kedah upaya urang mutuskeun tali penyebaran corona. Kedah aya social distancing mah. Hatur nuhun Ibu, Asli tos ngaganggu. Mangga Asri sami-sami.